Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, urang kalista dayana. Mudah-mudahan urang aya dina kayaan sehat sareng sumanget dina ngajalanan diajar di bumi ieu nya. Tepang deui sareng Bu Ayu dina pelajaran Reneka Budaya Sunda. Dinten ieu urang diajar ngeunaan salampang wilujeng. Hayu atuh urang diajar oge nyarios bahasa Sunda dina Kemis Sunda ieu nya. Hayu urang kawitan naon sih ari salampang wilujeng teh? Anu kahiji, ucapan wilujeng sumping dikedalkeun lamun urang narima tamu. Anu kadua, ucapan wilujeng angkat dikedalkeun lamun tamu pamitan rek ninggalkeun urang. Anu katilu, ucapan wilujeng tepang dikedalkeun lamun urang panggih jeung batur anu tacan wano. Anu kaopat, ucapan wilujeng paturai dikedalkeun lamun urang rek papisah jeung batur. Salajengna urang diajar contoh kalimat pamilujeng. Anu kahiji, wilujeng janten juara kelas. Anu kadua, wilujeng janten anggota pramuka. Anu katilu, wilujeng tepang taun. Anu kaopat, wilujeng kenging hadiah. Anu kalima, wilujeng janten juara pasang giring pupu. Tadi kelas hiji kan atos diajar ngeunaan pangwilujeng. Salajengna urang ngapalkeun basa lemes. Basa lemes teh seueur pisan urang teh kengingnya nyarios kasar nganggo basa Sunda kedah ku basa lemes. Tadi dia sababaraha contoh basa lemes. Anu kahiji, datang lemesna sumping. Anu kadua, indit lemesna angkat. Anu katilu, jadi lemesna janten. Anu kaopat, hampura lemesna hapunten. Anu kalima, tepung lemesna tepang. Anu kagenep, milu lemesna ngiring. Tah cobi aya naon deui basa lemes teh? Sakitu wae anu tiasa ditujukeun ku ibu. Tah ku hideup ayeuna milari naon wae sih basa lemes dikintun nganggo voice note nya. Damel 10 basa lemes dina basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.